Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak sareng Ibu guru anu kusingkur yang dipikahormat, sareng kelencengan sadaya anu kusingkur yang dipikacinta. Satu acana, hayu urang sami-sami ngingakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu tos maparingkeun rahmat sareng hidayahna sangkan urang sadaya sehat walafiat. Teu hilap shalawat sareng salam mugia tercurah ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, sahabatna, kerabatna, sangkan ka urang sareng umatna amin ya rabbal alamin. Bapak sareng Ibu anu kusingkur hormat, dina kasempatan ayeuna simkuring bade ngaduwikeun. Naon ari tetak lemah Sunda teh? Tetak lemah Sunda nyaeta aturan dina nggunakeun basa Sunda anu secara beunna. Dina tetak lemah Sunda aya basa lemes sareng basa loma. Basa lemes mah aya dua rupina, basa lemes kanggo urang sorangan sareng basa lemes kanu saluhureun. Upami urang nyados kanu saluhureun mah urang nganggona basa lemes sanes basa kasar. Ayeuna tetak lemah Sunda teh sanes kanggo ngabentenkeun status sosial masyarakat, tapi ayeuna tetak lemah Sunda teh kanggo kumaha urang tiasa ngahormat kanu saluhureun. Ukituna hayu urang sami-sami ngalarapkeun tetak lemah Sunda teh di kehidupan sadinten. Hadirin sadaya, rupina mung sakitu biantara ti abi. Hapunten bi aya kelepatan anu karasa anu boh teu karasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.